Ece, gawat penting di bumi abi aya maling. Hah, galing, buk ece meureun galing. Maling Ece, maling sanes galing. Hah, beling. Kade atuh katincak. Ah, kumaha anjeun. Aya naon dadangan teh ya ucing, kunaon ucingna katabrak lain. Iya deh hiji deui. Sanes ucing Mang Rohman maling. Hah, maling? Di mana malingna? Alhamdulillah cereg geuningan. Ih aing semamar lain nabi ngomongkan ucing nah hajol ka paramek sugan ucing na rieut meureun. Astagfirullahalazim. Iya dangukeun make cepil. Tadi penting di bumi abi aya maling. Wah, nu bener cemamar. Aya naon ece menirari kieu ngobrol ke naon atuh? Kieu Mang Usman tadi penting di bumi abi teh aya maling. Tapi anehna malingna teh sanes nyandakan TV atau kulkas, tapi kalkan nyandakan barang-barang anu ku abdi dipeser di warung Mang Rahman. Wah, nanya maling teh aneh. Heueuh nya eta, sugan meureun malingna beuleuh. Sugan eta maling hayang belanja ka dina teu bogaeun duit. Meureun malingna boke. Ibu-ibu, bapak-bapak, edon itu nih asal ayu. Aya maling maling. Kela itu saha nu kapalingan naon nu dipawokna iraha. Sakedap. Atuh ece nanya teh menilah launan teu ka hartos. Kayak kieu atuh nya. Jadi saha nu ka imahna kamalingan teh sok jentrekeun sing jelas. Tadi poe kamari teh abdi meser sendal ka warung Mang Rohman. Taras ku abdi dipake langsung ka pengawasan, tapi enjingna tos teu aya jigana pas penting tos dicokot ku malingna soalna aya suara kotrek jigana tos dicokot. Ah, kieu we aya nama orang laporkeun ka Pak RT. Ayo. Karya teuing atuh. Heuh bener watir deh. Ah Siti mah watir teuing-teuingan. Nah ayeuna mah kumaha carana meh malingna katewak. Tah ini orang teh solusina. Naon tarasi mah jeung disambel nepi kalada. Kot kangina. Kumaha sih bagus bante keur ngomongkeun solusi jo kana tarasi. Capek ah. Aha, kumaha? Ating alir. Kumaha sih Siti teh sugan teh geus boga solusina. Kiwet tuh ayeuna urang nyin parangkap dan si malingna. Maksudna Teh penting orang kumpul 5 cemamar nengan barang nu alus jang si malingna. tah bener oke gini kayak orang penting sina kalumpur di imah cemamar. Hayu lah asal aya kue jeung susu denko rasa coklat mantep. Ah gampang kue jeung susu denko rasa coklat mah kan orang kaya. Ye nya tingali kacamata di luhur jika bule-bule anu di pantai kan meren. Tapi puntennya ece abe mau tiasa datang soalnya abe aya rapat ke kantor desa. Tapi mun misalkan si malingna geus ketangkap langsung ngebawa ka imah abi. Siap. Hayu atuh Siti urang kacai. Ah nu hiji nunutan hujan kacai. Geus hayu dua. Bobo eta malingna. Hayu urang sampeurkeun ka hareup. Tukang ngagali, teu aya tukang ngagali. Lain ngagali eta jelema di hareup. Hayu urang susulan Mamar jeung Mang Usman. Hayu hayu. Ce, itu ditukang tinggal jelema di situ malingna. Hah, mana buat teuing malingna. Hayu atuh urang tewak pilaonan. Mananya cak teh sugan aya nu gede ti nu kamari. Tah eta cak teh sugan beunang lumayan keur jeung si Jalu. Hayo, rek mana nih dia? Henteu da urang mah kerenangan cak. Mana yang cak teh buat wayang kiwari lain dari tadi pas sabada isak ini. Apanan? Apa-apa geus aya urang bawa ka Pak RT. Kalau da urang main maling urang mah. Tukang kuapok. Assalamualaikum punten. Assalamualaikum Pak RT, ieu malingna tos katewak Pak RT. Waalaikumsalam. Ala isaha i malingna cik buka goblokna.
atas nado dipakai jadi sendal cimamar. Lain yuk menang beli kamar di Mang Rahmat. Kamu Usman taruh beli sekarang jadi